Al-Fatihah 77. Kangjeng Nabi ngajamin ka anak yatim dina Idul Fitri saena musim bade angkat ka masjid bade nakapa Idul Fitri aya budak sasadrupa Sen
sareng Husein ieu mamang anjeun gerak ajak ulin Fatimah Ali Hasan Husein midadeng angkat tulurai teras dibubungan dugi kakeun leungit rasa keyakinan ngangkeun ibu Rama Rasul anu hemat saur Hasan Husein yuman urang ulin sareng batur urang amang ulin lilin teras amang suka bunga ulin gatring Rasul teras ngalakonan Idul Fitri sagitu dewa dengan nabi urang ngajamin ka anak yatim contoh urang pikeun contoh urang keur hirup di dunya tiru awal ucapkan anu mulia mudah-mudahan urang husnul khotimah maut tetep iman Islam pasti genah susuganan ieu ageng manfaatna anu maca anu butuh syafaatna sareng urang diangkat pisan umat kanjeng umat anu kamulyana sareng urang ngarep syafaatna anu dingaranan syafaatul ulma amin 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 ya rabbal alamin ditutup kumuli ya rabbal alamin Allahumma sholli wa sallim wa barik